Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungku sangu kana daun ka kolam rek ngalasere, duka teka dangu duka memang laun, nu ngajawab salam kakarak saware wiyos. Da aya qaidah ulama mengatakan berikut para santri tah cai nenen nes datang kieu hungkul lari ngawas di dulur teh tiris-tiris dibere nu haneut bodas. Alhamdulillah. Saur santri man lam ya'rif lam ya'ib lam ya'ib ya'ib yako. Tak cinta maka tak sayang, tak kenal maka tak tanya. Ece masuknya nyahoanan bari salah deh. Batak kurang jelaskeun heula lantaran kunaon jalmi ketika diucapkeun salam nu ngajawab aya nu encan aya ge ngajawab ngan laun. Persina aya dua alasanana, nu kahiji memang can apal, nu kadua memang teu nyaho we. Kenapa? Lamun geus apal mamah ete ece akang abah aki sadayana tinang tos. Lamun geus apal kamuliaan lapad salam, jangankan keras tong boroning tarik laun ge bakal nemalan lantaran terang kamuliaan. Dimana nyandakna assalamu ismun min asma'illahi ta'ala wada'ahu Allah fil ardi fafsuhu baina. Lamun urang terang kana kalimat salam kamuliaanana eta teh jenengan Gusti Allah nu disimpen di muka bumi, nu ku urang patut dibanggakeun di pibanda khusus sebagai orang mukmin orang Islam, komo khusus orang Sunda sadayana pasti bakal kompak hempak ngawal rekana salam moal aya di dinding kelir gendang silokakeun. Leres contoh atuh da saur santri mah at-ta'rif bila tamsil kal gadang bila uang. Kalau satu contoh teu make ngaran eta teh ibarat begadang ora gablek duit. Mana contohna? Dina hiji waktos ece-ece keur laleumpang dina jalan ku sabab terang ece kangaran emas terang emas terang teu ari emas kira-kira mulia apa henteu, ari emas berharga apa henteu. Emas teh ece berharga, emas teh cek ukuran manusia mah mulia. Ece gubrak cek santri mah kullu warna konengun pahuwa masun walaisa kullu warna konengun laisa masun pahuwa wadukun. Da kulantaran mamah geus apal setiap nu warna koneng eta naon? Emas. Baru eta keur lempang di jalan kiclik eta aya nu ngajentul di jalan dek gede dek leutik nu ngalan emas kira-kira ece ku mamah ku eteh ku akang rek digabrug apa ditajong atuh gabrug euy da emas gabrug bae da eta mah emas. Tapi sawangsulna man lam ya'rif fi syariah kopi lamun terang kana salah bakal ngadampal kana salah teu nyaho ngan ukur nyaho warna koneng teh emas baru ece teh akang teh gelempang di tengah jalan aya nu ngadungkuk badag warna koneng kira-kira rek digabrug apa rek diluncatan sabab eta mah naon sok kumaha we lah ngajawabna mah rek waduk heug
da tumpeng oge warnana kon sok ka kolam sambil ke kali ke keba eusina kolor terang ke keba teh urang dieu mah piraku teu apal ke keba eusina kolor ngucapkeun salam urang cobi sakali deui palang siang bapak-bapak ibu-ibu para pemuda bisi kaburu molor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kue opak permen relaksa di tamahan ku kiripik lantak. Alhamdulillah nuka dua kalina ngajar jawab salam kompak itu ge menang maksa ngan saeutik aya nu nyentak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana ahraram ba'da an kunna 'abidan muhana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulam min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam husnul mu'mini salasatun al-masjidu wa dzikrullahi wa tilawatul Qur'an. Wa qala sayyidina Umar radhiyallahu an man azzama maulidan nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam. Kapayuneun pilegahna Muratibul Auqoh pengatur waktu pemindah acara anu kujusim guring langkung tipayun dipihormat mugi-mugi pangarsa ieu waktu sing ageng manfaat khusus kanggo urang sadayana khusus kanggo para panitia umumiyahna kadesaan kadusunan KRW-an KRT-an Cibedug sadayana. Mudah-mudahan ku Allah subhanahu wa ta'ala ieu saah sing tambih barokah, ieu saah sing tambih manfaat. Magi saur Abi Sa'id bin Muhammad At-Tusi Al-Ghazali dina kitab Ihya Ulumuddin sarahna Ittihaf dijelaskan orang yang bisa menghargai waktu itu hanya orang-orang tertentu. Itu disebutkan ngagaduhan gorizah. Sabab gorizah mah di atas akal. Lamun gorizah mah pikiranana teh hiji alam kubur. Kadua gorizah mah mamah pikiranana akhirat. Beda jeung akal. Akal mah kadang-kadang loba mikiran kana pibeuteungeun. Mikiran kana eusi peujit. Utak ketik entu. Utak ketik barang daang nu di pikiran leres. Encan ge encan gawe geus nanyakeun gaji. Betul? Aya di dieu nu kitu. Lamun diajak gawe kira-kira nanyakeun gawena apa gajihna? Kira-kira lamun diajak gawe buru-buru nanyakeun hasil apa gawe heula? Lamun ngaji di dieu biasana nanyakeun mubalikna apa materina heula? Ramena heula apa materi? Heukeun, da urang mah perlunya rame kudu ngaji kudu ulah tibalik ramena wewung ul dibawa teh nya ngajina henteu. Teu khilaf jamaah rahimakumullah sepuh anom sadayana
bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh muda, tokoh mudi, katut, tukang icalan, tukang balon aya, pop es aya, baso nuhun sadayana teh nu kusim kuring dipihurmat akangnya ngana wayahna we ulah wakabaralik akang sabab lamun balik bisa meledug atunya akang. Sedangkan di mana-mana jalmi yeuh balik pangheulana tong boroning balik Pak dina pangajian mah cacak-cacak sare na wungkul terang sare nandata yunan ditu nundutan pasti datang dah daro yudah diru udah diran nu paling parah malah layak yulah liu ngalah wah eta mah geus jadi Arab nu kitu mah Pak leras ajaran nu keur ngelai geura hudangkeun hampura sanes saur sim kuring tapi saur Kangjeng Nabi pilari dina kitab karangan Al-Faqih Abu Lais As-Samarkand dina Tanbihul Ghafilin dina pinggirna tentang adab thalab ilmu man nama ingdal majlisi faqadhoba mi rahmatillah man syartiyah man lisyagil am nuduhkeun kana umum didinya mah rek tukang dagang rek nu teu dagang pokona mah jelema nu keur aya di tempat ilmu kakarak sare na wungkul Pak ainu sare ngarugikeun teu jawab sing kompak ainu sare meakeun barang dahar teu teu Pak nu sare mah dahar teu udud eta jajan teu ngaganengkeun batur teu nu sare mah cacak-cacak sarena disebut ahli kias mah kias aulawi cacak-cacak sarena unggul geus aya ancaman faqadhoba mir rahmatillah jawaban tina man sartiyah sarua jeung kabur tina rahmat Gusti Allah komo lamun balik matak wayahna lamun nu balik engke payahna siap-siap bararisul nah deui moal kapalan bisul ya bukan namanya oh itu menang henteu dari Padang ke bisul di akhirat pan abadal abidi di akhirat mah lamun urang bisul di akhirat Pak moal cager oh mending bisul ayeuna mending bisul engke hah eta jawabanna mending ngaji nepi ka beres siap-siap so engke pan aya bakal golongan para dendawa golongan para buta engke eta bijilna di mana geus pakades nyumang ka luhur nya jang bantuan atuh jang pan urang sabaraha ewang ke euy heeh tingali cicing da keur usaha aing jang alah jadi saya mah moal untung sendiri moal aja ya ieu sadayana nu kaduana wa kana habibah sayatin lamun jelema cacak-cacak ieu sarena wungkul hampura we hirupna moal aya parobahan moal sabab eta jelema geus ningalkeun kana cahaya anu rek diasupkeun kana hate eta jelema tuh kalimat tapan kieu alaikum bimujalasatil ulama wastimai kalamil hukama fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mayyitata binuril hikmah kama yuhyil ardol mayyitata bima'il mator di mana hate bapak di mana hate ibu kacurugan ku ilmu panemu khususna tina agama eta teh lir ibarat taneuh anu teuas kahujanan dina pada riduhna dipelakan suuk jadi kompak atuh kali deui pelakan suuk jadi pelakan kacang pelakan engkol pelakan cau jadi buruk atuh ajaran melak cau kan sok isukan ka mana cenah Kang melak cau tungguan saminggu pokona da cek santri mah majaj akli teh lir ibarat kieu cenah tungtun tamuning baru dicerak ke beheungna atuh mah gadil kitu nya tingali saking kuriduhna
di mana hati seseorang atau kalebetan kacurugan ku ilmuna Allah, maka setiap papatah naon wae bakal diakui, setiap papatah naon wae bakal lebet. Moal aya bahasa dah bosan dekah, moal aya kitu. Patak ieu mudah-mudahan nu hadir sadananya sing arageng hikmah barokah tina wengi ayeuna tarambih istiqomah amin. Sabab tanamkeun ku urang dina mana lain bukan hanya penerangan sanes wungkul kiai nu cakat nu tebih selantaran Allah rek mere taufik hidayah, Allah rek mere ilmu punten, lain karena ustadna sanes tapi karena eta jelemana man aradallahu ta'ala bihi khairan fataha lahu kufla qalbihi wa ja'ala fihil yakin. Saur Imam Amin Al-Qurdi na Tanwirul Qulub anu eusina tilu materi, yang pertama ilmu tauhid, kedua fikih, katilu tasawuf. Ketika Allah dek berkehendak ngajadikeun eta hamba jadi alus, maka ku Allah dipecahkeun gembok hatena heula. Tak mudah-mudahan ieu teh keur meupeuskeun gembok hate amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Gubra gue wa ja'ala fihil yakin, setiap apapun ieu teh kehendak Allah, bikana makana, apa yang Allah kehendaki maka akan terjadi. Tapi sawangsulna najan urang jujur aditan 80 gunung nepi ka belut buluan nini make kolor Michael Jackson hampura aja moal kasampean. Matak urang mah ilahi angtama kok sudi mungungkul abdi pamaksadan teu aya deui. Dongkap ka dieu teh hayang menang ridona Gusti Allah. Waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak insya Allah. Hadiring ngesungkeman batin haleuang lalemputan poek bak wawangan sohibul makosi dan ukatlah na jengjing kuning kelor warna semecari cangkah saja kebalang ngarek-rek kanana mun jengjing teu tining mantin mun siang sarang kangemang ngenge sekar manjare ngembang bagyaku pang bagyaku mayangan datang ay aya anak nun kapilari hempak murbaya-ksa ngalet ngeukeung ngabandalet ngemat-ngemat nyatang pindang najan kang di tempat anu jauh jeung bungna sanajan kahalangan ku mega malam ka urungan ku mega Bandung. Cangkel teu karasa cangkel, tunuh teu karasa tunuh, lapar teu karasa lapar lantaran ieu teh tos terbalut cinta anu keur diagungkeun malam ayeuna. Atuh urang sadayana teu aya kalimat nu paling tepat, teu aya kalimat nu paling indah, teu aya bahasa nu langkung utama lintang ti kajabi urang sami nyanggakeun hakikina puji ka nu mah suci hakikatna puja ka nu mah kawasa dumasar akang ece sadayana ieu hariring teh lain anu kuring, haleuang lain anu urang. Hariring teh kagungan anu maha wening, haleuang teh kagungan anu maha weuna. Daling dingna puji anu materina ati nyambuang lir ka dia kasturi urang sanggakeun ka Allah Rabbul Izzati. Haleuangna puja anu janten panghias ning rasa nyambuang lir ka dia campaka teh ye urang sanggakeun ka Allah azza wa jalla. Dumasar kalayan iroda inaya mantena alhamdulillah takdir teu meunang dipungkir kadara teu meunang disinglara titis sulis diajali ki wariwanca anu utami ayeuna mangas anu utama urang sadayana tiasa riung mungkulung senderang ahli kampung patepang wajah senderang ahli wilayah yakni dina raga takdiman wa takriman wa mahabbatan kana dipedalkeun kana junjunan Kangjeng Nabi Muhammad salawat rawuh salamna Allah ay makrunan bita'dim sapapaosna masing mayang ngagelenggang masing ngocor ngagolontor yakni ka panutan alam paduka termulia nu disebut mata holang. Naon cenah terang mata holang ari mata naon atuh kayu mah kadang-kadang sok mata simeuteun mata belekan leres ari mata holang teh akang hiji lamun dina sisikian teh eta teh ada tunas untuk asal menjadi tumbuh cing ari bapak-bapak boga mata holang jawab atuh araya mata holang atunya aya Pak da moal jadi mata holangan mah sok mana mata holang pan ieu tanu dua kieu juga siki salak gitu kade da eta mah lain mata holang ganyel eta mah disebut lato-lato nu kitu mah Pak itu
nanu mana mata holang eta nu sok atahiyat Pak eta mata holang terus atuh nya aya di ibu-ibu aya mata holang aya atuh da moal jadi di ibu-ibu mata holangan mah sok gubrag we iltiko usakinain maka cek ahli tajwid mah teh kudu diidgomkeun nya tuh adekeun we iltiko hartina iltiko teh patemu sakinain anu sukun duanana nu lalaki jeung awewe papan perteh disarunat baheula mah nya tuh nu bapak disunat teu ento kabayang make kupluk aing mah nilap cenah modern nu ibu disunat Pak sabab dina buduru saadah karangan Abi Hal Salim Al-Kab itu lamun awewe teu disunat hampura lalaki bakal loba eleh terus Kang cacak-cacak disunat lalaki geus loba eleh pas nu heueuh di kajauhan mah gede hompet teh sagede ditanya teh bade deui alim amit-amit aing mah lain lalaki kitu ulah lalaki mah minimal 3 hiji sok 3 kosong mah ulah 3 hiji gede urang mah nah cenah aya obatna aya atuh matak seung kade lalaki teh kudu darek siwak nyusur geus ruk kumaha apa nih mongko hayang kuat tapi erek kitu nage boro-boro adus lampu kasih kitos no gitu mah mualila mual kos gangsing antengan mual nya gedeg mun lang layangan mah henteu gatengan kebluk nih dan walaupun gatengan mata kade sing salah lusur heula nyo berseruk Allahumma bayyid bihi asnani wa syadi bihi lisati wa sabit bihi lati wa afsi bihi lisani wa asibni alaihi ya arhamar rahimin tuh pan lamun urang sok nyusur mah mati-mati di ceetan leuleus oge talian jeung susur saya teuing nya ngali make ilmu ingat matak dina takriratu sadidah mah eta teh atanapi dina fatul muin jelas ayat 77 khosyah tina siwak beuh hebat sok atuh barokah ayeuna hasil muludan teh daraek nyusur we nya sok nyalusur tara amit-amit teh nyusu nah eta tukang cilok mending ngelayat daing mah nyusur cagera mata kening sepuh kapungkur mah sepuh kapungkur nyusur teh tara ka kantun pan imam teh baheula mah maklum pan meureun masjid remang-remang teh mah kecentirnya kecentir baheula mah can wah can buricak burinong kieu aing nepi ka serab kieu can buricak burinong kapungkur mah make centir ari masjid teh musolana teh tinawi ari ajengan pan sunnah malika tukang heula cek imam istawu sububakum fa inna taswiyata sububu min tamami shalah kakarak geus ruk we nyusur kabeneran meureunnan dina susurna teh aya leunyayan leunyaay pan ari leunyaay malah mun digosrokeun teh sok hurung cek ajengan sing darek nyusur atuh sia teh can nurut-nurut keneh pas ajengan geus ruk nyusur pas hurung huntuna ai cek makmum aji bener eta huntu kiai beba tempo hurung dakot ngaburinya ya tuh kan halo akbar deur teh salat pas maghrib kaduana bener marawa susur ngan begitu imam geus malik ka kiblat hayo di tukang teh kieu kieu nu aing hurung teu ai cek imam gelo kunaon teh makmum teh tuh Pak ternyata Allah mah mudah dek mere taufik jeung hidayah ka jelema kana nyusur teh tempelkeun we eta nu ngaran leunyai dina susur leres tuh tas sing daraek nyusurnya jangnya osok nyalusur osok tati ayeuna nyusurnya
sabab nyusur teh jang bakal pasohat lisan urangnya beuh genah kawadaling lisan makatan pengandikane wejar menang-menang Gusti petengah tinira wejar menang-menang Gusti petengah tinira anu lelewean kai mana beda sing sakali deui wejar menang-menang Gusti petengah tinira Bang atuh mang tong dilelewean aing. Tong diehwan ujang ah. Aing asa lelewean euy. Wijar menang-menang Gusti petengah tinira ialah sabab si ujang teu hidang da kuduna ge eta tok 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 creng gitu dah kieu hungkul aing ada teu mau panayagan teh punten Pak urang buka heula sakedik sabab dipalih pengkerta tos tingali aya kawat daling lisan mekatan pengandikane para panitia tos nyayogikeun duit ka lebar ageung untung ieu teh dipasang ke tengah jalan euy sabab di tengah jalan bisi pahili jeung caleg jo bener tuh aduh tinggal ieu teh acarana Maulid Akbar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tah di dieu tos diayakeun slogan dan kata-kata pesan dan kesan daripada panitia ieu teh menang jamaah kabeh ieu teh tah nu aya di dieu teh tah mari kita tingkatkan semangat kebersamaan mempererat tali persaudaraan tuh kahanapna meraih cinta dan syafaat junjunan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam DKM AT oke heula atuh sing ulah ngomong ngapain bodoh kan keur dagang aing mah benernya tenang DKM teh singkatan daripada naon kemakmuran masjid tadi di mah aya dewek ka masjid Pak sing harti teh kade At-Taqwa Kampung Bojong Jambu RW 14 Panjang teuing geus aduh Allahu akbar nuhun lah ngarasa bentar katukangan ku abdi kan kade ieu urutna sing geuring mah papagahnya ka para panitia kade ulah dipake moe pare euy aing sok arateul komo dipake turu bahaya mah dah sok arateul digembrong ku tu anjing ulahnya beresane simpen di luhur ujung aya kasopanan mah nya ustad didiukan kagak apa Usin Maha Agung tu geuning aya dai kidalang tah eta kalimat kidalangna deka nu jadi piomongeun teh sabab lamun teu kaluar padalanganna jigana teh geus rungka di situ ya heeh ngan meureun di dieu mah da paasor-asor gedong atunya batu turun keusik naik kalapa tongoheunana kitu so teh bisa kawin lamun si nengna turun si adaek leres tak itu kita saling pengertian dong ya Anda mengerti saya pun akan mengertikan nah cocok lah kan bagian Pak Kades tentang sawer bab benyawer mah siapa Kades sok atulah kena darah kiri sanagri cara sadesanya jawadah tutung biritna sacarana meureun kitu aya paripaos geuninganan pikuli sayin alamah setiap perkara aya cirina disebutkan orang Cianjur teh kasohor kunaon aku tahu cowoknya tuh disebut orang Garut teh kasohor kunaon mah tuh
disebutkan orang Bogor kasohor kunaon tah gitu lamun kasohor orang Bandung naon heupeuyem kan sok era dek ngaku ti Bandung teh heueuh ari peuyeum bule ari aing hideung alah nya matak lamun aya ka urang di kampung datang hiji jelema teu wawuh datang kucuk ditanya KTP teu mikeun ku RT jeung RW teh ditanya ngaran sumawana gampang Pak tonyok we gadona jekok ge utah borolo teh utah tauco tah urang Cianjur berarti tah jelema punya atau tonyok di bijil dodol urang Garut cek teh bijil teh enteh euy wah urang dieu tah mah tah pan enteh di urang mah nya sugane da setiap simkuring ka kaler kaki dulu ka kulon teh Pak balik teh sok kumaha di lembur rame nah nya simkuring kamari ti Lemang balik teh mau sayuran mun daerah Jampang Cianjur Selatan bulak balik hayu he kos istri ka Pak ari ka ditu mah beas beureum jeung hayam sajodo alah kan di dieu mah ada jeung dulur di dieu mah kade suara uhun ieu kada we di dieu mah oh cingar ti atuh cek MC ge kapan ngalah komisi MC ge saeutik ewang mohon atuh panaina teh apal kerusum halodonya tuh bararuh tuh ku cai butuh teh butuh ku cai kan kunaon teh can turun keneh atau tingali dina tanbihul gofilin ternyata Allah ngalarang nyegah karena turun cai hujan teh aya beberapa faktor di antara nah aya nu wajib zakat can ngaluarkeun zakata tak kade jarakat masuk jarakat kadenya nya lajengna deui cai hujan can diturunkeun teh lantaran eta kampung loba dosa teu wajar da diakui ku urang nya loba dosa mah nya ceuk mata urang ayeuna hadir ka dieu teh hayang muruluk dosa amin jaminana namanin takola kalimat lagi intakola lain ngadenge matak bisi aya di dieu jelema nu ngomong kieu mingguan mah di dieu kadenge lain ngadenge nama kalimatna intakola hartos intikol pinah ti imah ka tempat pengajian eta intikol cumpon kana syarat dudek di hampura dosa samemeh ngalangkahna teh jelema nu pinah ti imahna ka tempat pengajian lain ngadenge di imah matak pinuhan kang ajengan majelisna gede masjidna gede pangasaha haji aya pasantren belah ditu pinuhan kade wasiat papagah ti ayeuna sim kuring mah bisi ka poho manten sabab cilaka manusia lamun geus teu boga ilmu cilaka manusia lamun geus teu aya pamagahan dina agama Pak duh cilaka hirup teh kasandrung-sandrung Bu nya cak gawe teu kapake kos kitu we umur urang teh boga dobel aya sugan urang dieu malah legar hirupna aya teu ta umi sugan umi tah geus kolot sabaraha taun umi ayeuna geus sabaraha kali megar can nyamanya tuh umi belah ditu geus katingali pantet teh geus aya usiaan umi geus sabaraha kali ngenog umi ngenog mah nya ngan megar mah encan tah pikirkeun ku urang lantaran urang mah moal megar bakal maot sing pikirkeun ku urang insyaallah geuning nuhun kasadayana tuh biasana da biasana itu teruskeun ieu teh teruskeun arek ngaji heula arek ngadalang heula aing mah heeh geunai lah kumaha uing nya atuh dalam yang adalah macet tadi aya syarat peta siapa kades yang pasek des apa nararaya geuning di dieu biragu teu gablek gaera aing ngelingan gitu soalnya menaya masyarakat teh kudu disawer pannya pan simkuring masyarakat ka dieu mah nya punten eueuh punten simkuring akang puntennya tebih ti Sukabumi ka dieu punten sanes bade mamanggahan sanes da kuring papagahadeun
ngan sifat jalmi mah sifat jalmi al insan mahlul khotawani siannya aja jalmi mah tempat salah tempat poho nu disebutkeun aya ciri sadak di cara sadesa jawadah tutung biditna sacarana manusia mah samnit ganti sajam robah tungan kade sifat manusia ulah tungkul kalau luputan tanggal tempat tangkah kalalepatan sabab jelema mah geus dinas tuh di ditu oge loba salah loba poho tugas urang mah watawasobil haqi watawasobi sobri silih elingan silih emutan bisi nu poho bejaan anu salah luruskeun kitu lah sanes aya nu jualan beli ulah dianyuk geus sararepang jualanna acan hayang saya mah da babari akangnya awurkeun jeung bagikeun ngan ngudag barokah mah hese mudak barokah nu hese sok carioskeun di daerah Tumaritis ieu kampung teu nyaho uing Bojong Jambu nuju aya kemplan gempangan teu aya jabi ieu di Bojong Jambu teh hempak murbayaksana nepi ka sampe ngorbankeun waktosna tunuhna ditahan capena ditahan hayang dahar ge ditahan da tiris ieu teh karasa da kaciri ieu teh cileukna lain cileuk melek peuting ieu teh ngan kulantaran dina wengi aya mah dispesialkeun ieu teh sadayana ku sabab diarep-arep maka ku hal sagituna dina sada acana yu urang sami-sami menekung kanu maha agung muja kanu maha kawasa kalayan la haula wala quwata sabab urang mah teu daya teu upaya mangga gerak kapayunkeun kadinya torojol aya hiji suara nyaeta Bapak Semar Badranaya duh teh ngeusan euy atuh geus bijil Semar mah da ngeusan sok nu apal pawayangan mah nya tuh ocas deui sok lah ku batu bate ABC nya kenal nu beureum 25 rage dah nuhun sok atuh urang cirian heula supaya ngantos-ngantos cenah hayang ngadeng we padalanganana kenal lah tas kabenerna mah sim kuring teh Pak ieu teh dibere ku pun guru sim kuring digelaran kidalang teh mohon digelaran ku kidalang teh ku pun guru mata kahampura ieu mah kasadayana nya ka khusus ka para kiai ka para ajengan bilih seueur lepat pangluruskeun kasadayana so urang buka heula dina pawayangan aya nu ngaran Gatot Kaca tah keuna tina Gatot Kaca ge lah Gatot Kaca di urang mah pan sok mayoritas sora Gatot Kaca Jawa Barat mah beda jeung Gatot Kaca belahan Jawa Tengah Jawa Timur lamun Jawa Tengah Jawa Timur mah kieu bahasa Gatot Kaca na teh ioy eta Jawa Tengah Jawa Timur tapi lamun di Jawa Barat mah khusus di urang nya Gatot Kaca teh ngagerem nanaon da asalna ieu teh ti para wali anu nyambungkeun ka urang sangka naon pan baheula mah masih keneh zaman wah baheula mah tungul di parut catang dirempak boro-boro aya video call boro-boro aya TikTok terang TikTok ke TikTok boro-boro aya TikTok baheula mah masih keneh zaman telepati masih keneh zaman matak baheula mah aya nu disebutkeun ajian Braja Musti ajian Taji Marelah ajian Balata Karang ayeuna aya Balata Korom baheula mah masih keneh aya ngapak sancang di mana urang ngawaskeun bismillahirrahmanirrahim baheula mah cenah bisa ngapak sancang betul da ayeuna ge bisa di mana jelema naik motor bismillahirrahmanirrahim teu ujung anyek sele wae baca heula bismillah salamat eta jelema nepi leres pan kumaha ayeuna bah langsung tarik paut kenal pot dia kajeun batur kagadengan ceulina oge gitu ya di urang Jawa Barat matak di urang mah Prabu Siliwangi matak di Cirian ku Siliwangi meong nya Cirian we ku Kujang ai Sili teh saling ari wangi seungitan jadi tanah orang Sunda maka dek kudu silih seungitan jeung tatangga ulah silih bauan
jeung tatangga ulah silih begegan ulah silih benengan urang mah kade da kacap diri itu ge silih wangi silih teh saling ari wangi seungitan hormat ka saluhureun nyaah kasahanapun silih hargaan jeung sasama nempo tatangga kabeli anyar meuli emas ece alhamdulillah ceuk ece teh tatangga abdi kabeli emas nepi ka samat kelek euna kumaha kaciri da leumpangna sok gigibrig mohon kikieuan leumpangna teh tah heeh anyar meuli kongkorong pan geuninganan nepi ka dibukakeun oratna oge asalna ditiung teh nepi samet dada kabelah dieu teh samet pujal pan anyar meuli kongkorong mah dikieukeun tah leumpang rada didongko-dongko bari gigan haleudan padahal eta teh keur iklan naon heeh boga gengge sama tuur pan dikibring-kibring hareupeun batur teh mun kumaha ceuk tatangan poho deui dilaan ceuk tatangan nu sabeula ece jahat teu naon tuh tinggalikeun tatangga urang anyar beli emas ya tuh tinggalikeun anyar kana tuh awas tukang ngagosip tah sok torojol we tina hate aya rasa amak batur boga milik teh teu senang kana hate urang malah hayang ruksak harta batur teh maka itu adalah termasuk hasad hasud eta jelema lamun terus-terusan hatena model kitu amanah bakal beak tuh geuning bapak-bapak tah ayeuna katempo tatangga urang beli mobil alhamdulillah cek urang teh Gusti tatangga urang ka beli mobil tatangga urang kajieun imah alhamdulillah Pak sabab cek urang lamun didoakeun sing panjang umurna sing cager sing bager engke urang pasti diajaknya oh model sim kuring tadi ku panitia pan teu udunan wing meuli naon motor pan alhamdulillah naik Nmax oh panen mah serba Max ayeuna mah nya X Max naon deui tuh oh Grand Max naon deui Paramex atuh obat eta mah Kang nanti tina kendaraan kana obat asa teu nyamuk ciri di urang kumaha Gatot gasana kieu ciri di urang dangukeun Gatot Gaca Jawa Barat dangukeun biasa Gatot Kaca di urang mah ngagerem heula lain alus panayagan teh lain di belah mana eta teh mayar kopi hideung cenah Tuan Paman badag sorana aya naon Tuan Paman ya dongkap ka dieu teh kaula jauh di jugjug anggang di Jang Paman torojo Paman Semar Badranaya ai aya anak nu ama bingah amarwata suta bingah ka giri-giri bingah nu taya papadana lir ibarat kagunturan madu kaurugan menyan putih ama teh biasana ama teh lamun meja panjang kieu teh dipayun teh anggur nah ari ama jeung kana anggur ya teh bingah biasa nama ama teh dipayuneun teh saja biti aqua teh sok ditamahan dari dia teh urang tutupan saeutik sabab ama sok ngamuk jadi tutupan bisi bahe Coca-Cola biasa nama engsu nah ayeuna mah saaya bingah amarwata suta ama sunu mohon ngan ama teh asa hareudang teu aya pikipaseun keung teu aya pibatureun bade naon nu kedah dipilampah dina wengi ayeuna sabab ieu teh payuneun teh jelema unggul geuning kabeh ieu asli jelema kade bisi tungul palang siang ieu teh hamba-hamba Gusti nu dararongkap ti bumina masing-masing ngorbankeun wakosna agar bilih teh mah kabobodo teh nyok kasamaran tinggal sok geura sasangam atuh kadinya agan mangga geura sampeikeun nembah
nampi pembagi tituan paman kaula bade nyampikeun kana lebih pamaksadan mangga ama hapunten kaula ngadina danget aya moal tiasa nyangem naon margina margi bapak kades can naek alah geus rupina paman kaula moal tiasa nyangmekeun ku cepot wae paman put cepot kaula balik pot permios pindah tanggeus gatot kaca balik sok yang balik dingin mah panggil nya da bete senan yang meukeun dek nitipkeun saur ka jang cepot agan kaula nampi kana pembagi ti agan agan panggae agan merek angkat-angkatan mah geus salamet agan kenae kaula mah di dieu dek jeung jamaah dek daang saya aya cai susu ge can dieut agan tahu min ugi teh cai nenen matak cai nenen mah kudu buru dikain keureuh mungkin dikanyot di sagala urang kene nanti teh sok kasar gitu sok urang tatarucingan heula naon bedana budak nyusu jeung bapana sok jawab buru atuh tah ari budak mah bedana gandeng teh memeh nyusu lamun bapak mah gandeng teh keur nyusu sok ajaran aya sugan di desa lakina gandeng kunaon bebeb aya nyusu aya eueuh talunganan budak leweh teh pan hayang nyusunya budak mah memeh nyusu leweh geus ada kana susu jempling tapi bapak mana lain memeh nyusu mah jempling geus nyusu we ganeng sok ngahaja aing mah dihudangkeun heula ieu teh padahal geus hudang mah babari geus hari rumah tinggal ngagebotan leres atuh dan nu hese teh ngahudangkeun nu hese teh ngahirupan sok taroskeun leres mamah leres sok nu hese teh ngahirupan maehan mana maknya oneng lah bade deui kolosor ku sorangan geuninganan majar teh kudu diengkol penting hudang heula nya sok urang teraskeun urang ngaji mah cari cinekan siap sok urang talaah ku urangnya urang asupkeun kana hate sangkan ulah mubadir ieu urang sadayana ieu siapkeun sok ayo tuh sariapkeun sok lajeng tingali ieu urang sadayana halaladir teh ibu bapak kudu perlu aya tujuan urang teh ulah ngalantur hungkul ditanya teh ece bade naon muludan di mana mau balikna di Sukabumi kumaha kitu we eta pusing teh jawaban teh ditanya dengan kitu we sadayana sok urang mah dak bedana manusia jeung sato dibedakeun tingali saur Syekh Jarnuji terang teh jang Syekh Jarnuji keur tiktokan sia teh aing teu cereug lah nyata aing ngaji sia teh mah muka lego sojang Syekh Jarnuji teh pengarang kitab naon jang eta ngaharuleun kenanya sunya sok lah Syekh Jarnuji teh pengarang kitab Ta'limul Muta'alim di mana kalangan santri asup ka kobong sok ngaraji heula eta geus dijelaskeun di dinya na oge ku Syekh Jarnuji bedana manusia jeung sato model urang muludan ayeuna kudu apal isukan ditanya teh kumaha lamun ku batur nu teu beukieun muludan ditanya ece mama teh ai muludan teh naon muludan we
taulah muludan sok kita tingkatkan ku urang cek urang teh da sabab beda na manusia wasaroful ilmi layah ala ahadin id huwa muhtasun bil insaniyah li anna jami'al khisal siwal ilmi yastaruku pihal insan ma'asairul hayawanat kasaja'ah wa syafaqah wa ghairi dalik matak punten gubrag we saur Syekh Abdurrahman Al-Ahdari dina kitab Sulamul Munawwarah fi ilmil mantiq ieu teh disebutna teh mufrad mustakmal kuliun lapadna hiji maknana loba tuh pan ngahulang dibere kadinya mah nya ngarulang heeh cok ilmuwan tingali dina kitab Husnul Maqsad dina kitab Husnul Maqsad karangan Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti macana kitu entong sayuti pan ieu mah maca teh kamu alif sayuti we teu meunangnya dina kitab Husnul Maqsad menurut ulama ahli munakosah ada alasan untuk kita mengadakan muludan aya 5 alasan urang ngalaksanakeun muludan mana hiji alasanana urang teh mengingat nabi naon cenah mengingat nabi ece teh bisi poho barudak urang bisi poho ka nabina bisi harilap ka nabina naha mejeng bisi poho ka nabina naha kudu mengingat nabina lantaran ieu teh asbabna aya baginda Rasul aya na luhur aya nahan aya beurang aya beuting aya siang aya malam aya langit aya bumi aya jangkung aya penek berikut urang sadayana ieu teh asbab waslah aya na baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kahiji urang teh alasan ngayakeun muludan teh mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mata kubra ge dalilna saur Gusti Allah dina Al-Qur'an. Tingali surah Ali Imran ayat 164. Sok anaoskeun sadayana. Sok, 2 3. Mangga. Nah, sadeuri jarah pak sok atuh oh hilap keneh sok atulah urang rada diukur lah saeutik cici tong ka nenen dangukeun surah Al-Imran ayat 106 Bismillahirrahmanirrahim saeutik euy laqad man yalah ngawahan heula saeutik laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan Sadaqallahul azim. Tuhnya eureun aing diseungsirikeun. So ngadalilan kunaon kudu muludan. Ngadalilan karena alasan saur Syekh Abdurrahman Jalaluddin As-Suyuti ngadalilan nu pertama urang mengingat Nabi. Dalilna surah Ali Imran 164. So urang buka eta lapad lakod mana supaya kaharti. Sabab lamun teu dibuka mah moal molongo. Anapun lamun teu molongo nya moal ampi. Teras tanu hese ampi teh najan didedet-dedet lantaran teu molongo. Sok ajaran. Mata kade nu jadi pamajikan teh kudu ngarti. Kudu pulunga polongo awe mah nya siap Umi siap siap Mama siap
siap nu belah ditu siap kade ulah sok digemok wae atuh bukakeun sok geura urang buka eta lapad lakod mana urang buka heula hiji dina kitab Manaul Qoton atanapi dina kitab I'rabul Quran atapi milari saur Syekh Ismail Haqi bil Mustafa Al-Hanafi dina kitab Tafsirul Bayan lakod lamna walamuhu lamul lil ibtida pilari saur Johar Maknun lapad kunaon lapad lakod mana aya lamul lil ibtida lantaran itu adalah adatu taukid kanggo naon hikmahna diayakeun lam lantaran eta hiji maedahkeun lam asup kana kod asup kana lapad mana fi'il madi maedahkeun kana li tahqiq supaya naon bisi urang Bojong Jamu bisi urang Indonesia bisi urang KBB teu percaya ngagagabahkeun ayana baginda Nabi kartos mata kapayun aja mana nganggo nun taukid sakilah henteu mana henteu tapi lakod mana disebutkan idhar gunnah tahan heula mana da mana mah di mana mamah minta duit leres tuh jadi ayat adat tuh taukid deui kapayun aja nguatan terus lam lil ibtida qad harfiah asup kana fi'il madi lapad mana sok maidahkeun kana li tahqiq hikmahna cek ulama ahli nahu cek ulama ahli ma'ani eta hikmahna bisi teu percaya bisi gagabah bisi lalawora urang Bojong Jamu ka baginda Nabi kartos eta mah tadi bukakeun kira sok geus dibukakeun atuh moal geunah mun teu diasupkeun cicing atau tong kasar atunya sok geura asupkeun lapad mana ditafsiran ku Ibnu Hajar Al-Haitami dina kitab Nikmatul Kubro saur Ibnu Hajar fa inna nikmata ala ummati bi irsalihi sallallahu alaihi wasallam aqdamu min nikmati alaihim bi ijadi samai wal ar wal laili wan nahar wasyamsi wal qamar waryah wan nabat wa ghairu dzalik kartos weh kahartos deui teh esok pa inna nikmata ala ummati sanyana ayana Kangjeng Rasul bi irsalihi sallallahu alaihi wasallam fa inna nikmata sanyana ari nikmat ala ummati ka umat kaula bi irsalihi sallallahu alaihi wasallam ku diutusna Kangjeng Nabi aqdomu nganggo af'al tafdil leuwih ageng kanikmatanana bi jadi sama batan diayakeun langit wal ardi mamah batan diayakeun taneuh jadi di dieu ge tos jadi ciri di mana aya urang nempok kaluhur langit kade ulah poho sabab yeuh tu langit nu sakitu endahna berlian tuh katingali kade urang ulah poho katalimeng kabobodo tenyok kasamaran tinggal ieu teh asbabna aya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kumaha atuh begitu tangah kaluhur alhamdulillah ya Allah aku masih bisa melihat langit ya Allah aku masih bisa keindahan bintang dan bulan subhanallah saya gara-gara tegeninganan cek Pak Kades makieu bintang sunyi menyendiri gitu lin masuk itu lain gitu alamun ingatkan Nabi mah nya eta mah da nyanyian tuh nyanyian hukumna makruh lamun teu make musik mah alatul malahi lamun make alatul malahi haram aya haramna naon haramna lantaran urang hate poho ka Gusti Allah tengah teh kaluhur tengah ngali duh ya Allah bunga ya Gusti nyieun langit teu make tihang oh leres ya mama cek urang teh teu make tihang teh Gusti aduh jeung ieu teh ayana teh hasil muludan kamari abdi teh Gusti nyiptakeun lagi teh asbabna nyiptakeun baginda Rasul ingat atuh kanu ngasbabkeunana padahal kieu we urang mamah teh hirup teh keur dirungrung ku kabingung dirongrong ku kasusah diudag-udag ku kahayang cimule cicing jiga beuk menang mabuk
heeh huai we aya laleur capluk baru corojol teh aya rerencangan urang ece nuju naon ece teh eta ieu teh ece apa ece dah nyata ece ieu teh Gusti nu Maha Agung ieu teh ece mah euy kedirung-rung ku kabingung dirorong ku kasusah ece mah kamari teh salaki paeh cicing keur curhat atuh cicing eta kasalaki kotibut paeh nya euy Allahu Akbar salaki ece maot terus nadi anak pan ece mah nyaho meureun ece ge teu boga anak ece mah da mandul terus tatangga jeung baraya eueuh ece mah cuklek leuweung cuklek lamping jauh ka Situng Kalapa liuk deungeur liuk lain jauh ka hidung ka bapa sedih teh sedih teh nya bae ece mah teh candaang opat pepat beuting cek heeh nya ieu teh keur majeuna mencret teh ece mah nya bisu anak eta hirup ripuh teh ripuh teh hirup kitu agar hayang mung kitu besok mata ku dek ngaji ripuh hirup ari cek si ece teh dedeh teh i atuh nulungan ge lew we he pan sedih ngadingali si ece tungtung nama atuh gegeran ce jadi ngilu sedih pokoknya mah teu kuat ngeus aya nama ece aya na ece basing ridho jeung abdi we hayu tuh burukeun urang naik tuh kana Pajero aduh pokoknya mah hayu kedah ngiring ka abdi eta ece dicanak nu kedirung ku kabingung dirong-rong ku kasusah diudag-udag ku kahayang sedih nu mohehed teh dicanak taekeun kana Pajero deuh dicanak ka soca dinten heuh ka matahari teu nyaho mah atuh tek diajak palanya dicana ka soca dinten ka sawah layan ka sawah layan dibawa ece sok pilihan ku ece tah acuk nu mana anu kersa tuh mangga senal nu mana mangga pilihan ku ece hayu ayeuna mah sok pilihan sakayang ece pilihan rot maluk meureun jiga di warung pan rugi urang teh nya sok ripuh lamun urang ka sawalayan ka matahari mah balanya teh titah jual beli titah ayeuna naon mayar teh ka kasir terus deh nya aya di dieu sugan ka hayam tuh di matahari mah ka kasir silahkan ke kasir cenah mayarna anjir cai teh kasir teh mah geulis tak kitu ari kasir matahari mah beda jeung kasir di urang bawang geus kitu hayu ayeuna mah ece naik deui bawa anana geus kitu kumaha hayu ayeuna urang mamam sok pilihan dipilihan atuh mun udang teh nya udang galah teh ning bararada geunah eta teh karesep abdi teh nya ngan insyaallah adi di dieu mah dajeng japuh ge sing urang beuki bener keked aslina matak mun dek mereda angtong nu aneh-aneh jeung goreng japuh we lah nawar ti ayeuna matak siapkeun ece nu di dapur tong daging-daging komo eueuh mah kena ek majeng dulur ieu titah tuang ece geus kitu ditempatkeun tah ece ayeuna mah ece teh ieu bumina pokona mah ece mah tah ieu tokona tong mikiranna naon pokona mah ece mah tinggal kieu atuh breng teh manehna teh jadi kaya jadi bunga senang anu asal nu terpuruk tadi Gusti nu Maha Agung nyarudin terang Rudin Ari Rudin teh cak tipu sedih atuh torojo teh ningang ganti bulan ece anu nulungan si ece eta teh datang deui heuh padahal mah teu punta penta henteu cing kira-kira eta nu ditulungan nyuekeun anu nulungan apa langsung menyambut langsung atuh menyambut bahkan nyebut lagi semangga agan calik mangga sok saya aya agan saya aya tadinya teh aya cai nenek agan sok geura sok leueut kadinya coba cenah nuhun ece bismillahirrahmanirrahim sallallahu ala Muhammad cicing atuh da nyontoan kuring oke nyontoan tingali cepeng ku pandangan kanan dek teh kadek kuno kanan
kecuali leungeun kanan lodok we lodok tingali atuh ku panangan kanan lamun kuat ku panangan kanan dina kitab Kifayatul Atqiyah karangan Muhammad Satodimyati jelas nu ngaran setan berjalan majrodam berjalan tina berjalan aliran getih di mana mimitina ti jalmi anu sok barang dahar ti belah kenca kuno belah kenca kuno belah kenca awas ieu mah beuh ari udud kuno katuhu ningali batur labuh natanyakan teh kokosodana mau motor tebecus baru gubrag teh seseup deui rokona puas dosa aja gitu ari eueut kuno kiri ulah atuh cekel kuno kiri sat anu geunah mah dicapit atuh udud teh nya apaan ciri-ciri wa alamatul qoret ida ududuhu dikekeuweuk tinggal ciri nu baheul nu qoret mah ududna sok dikieu tah dikeuweuk beda jeung nu barahan nu barahan ududna dikieu atuh gitu dan nu qoret mah jiga nyambut pedang pan sat capit gaya copet hiji-hiji nyambut keris ingat kuno katuhu cepengna cek urang alhamdulillah ya Allah abdi dipaparinan kiat nyepeng panangan nyepeng kana gelas Gusti abdi nuhun dipaparinan keneh bisa nempo bisa ngame bener ya teh geuning cai nenen kakarak cek urang Gusti abdi ieu teh cai nenen ieu teh lamun teh mah lebet kana usus abdi sing jadi tanagana kana ngajurung kana ibadah Gusti tuh panjang obrol-obrolan teh langsung cek urang bismillahirrahmanirrahim hadirin rahimakumullah alas ya nah sora aing ngaleutikan aing mah cilaka aing mah kudu kunci hideung ieu mah esok aya panitia usahakeun aing mah angan kena urang pencet teh belah dieu nya kadur kabayang lamun uing ceramah kieu euy karunya bapak-bapak sabab ari awewe masuk aya tungtungan ieu coba gara-gara gitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kumargi ayeuna teh atos wengi cenah depan awewe masuk kitu lain geus urang bedole belah dieu tah nah ngecager deui ayeuna mah euy lajeng sok lajengkeun ngos atuh cek urang teh inget di mana nampo langit sabab aya Kangjeng Rasul langsung pak balik tu nangakal luhur teh sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah atas keagungan Allah atas keagungan baginda Rasulullah aku bisa melihat bintang di langit aku bisa melihat bulan yang indah can aya tinggal awaskeun sholawat berkah wapan urang boro-boro nengak teh nengak we atuh pantes ku kalong di podolan cek kalong teh terus tunjung semedan nempo ka langit teh boro-boro syukur ka Allah nya keur mapah mamasuk pan sagala nage hiji aya nek Kangjeng Rasul mah a'dhamu min nikmati alaihim bi jadi sama iwal ard ketika urang nuju mapah di muka bumi kade ulah somong ulah somong mapah yeuh di bumi teh matak pantas geuninganna di mana jalmi sok maca sholawat sakur jajadian sakur tatangkalan sakur babatuan ridho ka eta jalmi mapahna bismillahirrahmanirrahim sampean katuhu bailah haula wala quwata illa billahil aliyil adim tuh ridho gelenyu atuh langsung maca sholawat nya maca sholawat mah heug cek urang teh abdi mah keur boga panyakit ya sampean atuh ngalangkahna sholawat sipa
Allahumma sholli dina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afi abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afi abdani wa shifaiha wa nuril wa diyaiha wa ala wa sahbihi wa sallim. Gelenyu bari mapa cek jukut cek tanah Gusti abdi mah ridho didampal ku si anu mah Gusti abdi mah ridho ditincak ku si pulanah mah rekunu sepuh rekunu anom ridho abdi mah matak abdi mah ngaduakeun ge sing panjang umur sing panjang umur deh di dia sok ngarurus doma tanu cek nu ngari teh sallallahu ala Muhammad rung teng 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 ulah make terung tang teng teng nama sallallahu alaihi wasallam teng 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 sallallahu bari ngarit ece meunang sakepeul sholawat meunang sakepeul sholawat cek jukut aing mah isukan rek buru-buru nu biasana jadina sapoe teh kursa senti abdi merek 2 senti setengah tuh ridon di aritna ge mi Gusti mah tetep ka Gusti Allah nya ngan eta mah media ngayakeunana sabab suruh mujadalah ngajelaskeun innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yeuh Allah moal rek ngarobah kana kaum matak hatta teh bi mana goyah hatta yughayyiru ma bi anfusihim di mana jelema yeuh sesungguhna jelema anu bisa ngarobah hatta di mana tungtung atuh asalna urang tara daek duha jadi daek duha gitu teh ngarobah teh anu asalna urang likum-likum syak mantog atau minimal urang teh astagfirullahaladzim 1000 kali mah baca sholawat eta teh disebutkeun ngarobah urang ari kitu mah anger-anger keneh sukses isuk-isuk hees ori ori po mata kade ulah sok migusi kana bacaan ulah soalnya lamun waqiah bisa ngabeungharkeun atuh kabeh bala leunghar terus tuh da ijabah Allah mah lain etana lain saur tuan Syekh Abdul Qadir na kitab Al-Gunyah karanganana nu ijabahna Allah mah nu disebut hulwah naon hulwah teh kakosongan diri urang ngosongkeun we tina sagala rupa iwati mungkul diri urang jeung Gusti tuh cek urang teh renghap ti Gusti abdi mah hirup ku Gusti cager ku Gusti diberi balahi ge abdi mah ridho we Gusti dasarna ge ieu mah kumaha Gusti tuh nya tah ari nu balik mah lain kumaha Gusti tah mah kumaha suku henteu cicing rek malik ka dieu aing era jangan tinggalkan aku kumohon kepadamu deki tawa esok nya sok indah parendene kitu anu dongkap hiji pamaget kana beja aduh no nah tadi atuh aya cenah didatangkeun dipi omong aing mah nuhun sok urang lajengkeun nya nyali manallahu alal mu'minina id ba'asa fihim rasulam min anfusihim tina jenis urang-urang keneh
anu mana yatslu alaihim ayatihi wa yuzakihim, nyampaikeun ayat-ayat Allah ka urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa yuzakihim, jeung ngabersihkeun. Matak tingali dina surah Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wau huruf atop diatopkeun kana surah ayat 105, mana walaqad katabna fis zaburi mim ba'di dzikri annal ardo yarithu ibadiyas sholihun, tadi ataupun kadinya makna pi. Jadi kalimatnya ngeuweuhkeun tengutus kami nu agung saur Gusti Allah ka anjeun Muhammad illa didinya illa istisna ngan illa istisna didinya bila dina tafsirul bayan sareng kun manaul qoton, bukan illa lil adab tapi illa li rahmat. Jadi Kangjeng Nabi nu nyalin tina risalah dari mulai Nabiullah Adam sampai Nabi Isa ku Kangjeng Nabi disalin. Lamun teu disalin ku Kangjeng Nabi cilaka urang Bojong Jambu, cilaka teu. Ari zaman Kangjeng Nabi Ibrahim di khitan jang umur sabaraha jang? Itu apa? Besok balikeun ka bapak-bapak lah. Pak, zaman Nabi Ibrahim di khitan usia berapa? 80 jeung 12 tahun. Sabaraha tahun cenah? 80 tah? Sok kabayang urang Bojong Jambu lamun 80 tahun dikereut. Lah kabayang kan kudu nyuar heula kebon eurih modenya tuh ngan untung disalin ku baginda Nabi sadayana disampurnakeun. Matak bu istu hadisna gitu, bu istu li utamima makarimal akhlak, jadi diutusna kami teh keur nyampurnakeun saur Kangjeng Nabi. Matak Bapak Kades di dieu oge entong hayang membangunnya. Kades lamun ngabangun mah riweuh, jadi nyieun deui heeh model kieu we kawin deui entong perkuat pusat perbanyak cabang kitu we ti pusat mah pertahankeun nu kolot mah euy rek di kepala bah mana-mana ge ngan cabang lobaan teu ngan siap-siap we meureun kana tarang muntu adi can kuat mah nya mamahnya moal wah pan apal hati istri mah rentan, hati istri mah gancang cuplak, gancang pegat nya atuh cirina lemah wanita itu hatinya tingali we lamun keur ngamek. Da ibu-ibu mah lamun ngamek, teteh-teteh mah mama-mama lamun ngamek lain pasang silat lain sutset lain leweh nangis cek salagina mama mah teu kuat mama naon ieu teh mah pokona mah mong mama naon ieu teh mung naon anturkeun pokona mah ka inung kula naon ieu teh naon masalah itu ari dina WA saha eta dina WA tempo eta jeung aya lope-lopean kieu amit anterkeun atuh salaki teh teu bisa kumaha ada dilawan ku leweh entongnya lamun arek ngawayuh mah wawartos we ka bojo di ACC tanda tangan jadikeun henteu mah ngelayet we entong kade jaga perasaan hati wanita ya sebagaimana setianya kidalang ka seorang istri. Saya sudah bersumpah, Beb, insyaallah aku bersumpah, insyaallah di depan kamu aku akan setia. Si teteh ngamak kada we. Aku akan setia dan insyaallah hatiku ini sudah tertutup oleh wanita-wanita yang lain. Nu kolot mah cai deh. lanjut tinggal teh tak ngadalilanana tos kiat jelas ku urang ayana baginda Nabi matak wajar urang ketika dongkap mulut sadayana dongkap muludan bahkan nu jauh dideukeutkeun nu atah diasakan nu bodas ya dikonengan leres teu leres make aya tumpeng sagalanya ada ramal teh tumpeng
aing kulir kudu nyieun tuh. Terus tadi diaoskeun maulid Nabi tadi ku para santri, diaoskeun sadayana sabab nu tadi teh saur Imam Jalaluddin Abdurrahman Asyuti mamim baitin au masjidin au mahallatin quri'a fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam illa habatil malaika tepati-pati diaoskeun di ieu tempat di masjid di bumi di majelis taklim maulid Nabi illa habatil malaika angin Allah ngalungsurkeun ribuan malaikat ngubeng kana ieu tempat tu diaoskeun maulid Nabi tuh bari mang mentakeun hampur tuh nu dihanap tiris kumaha di luhur geus ngadurukan euy heeh jawab paingan atuh geus 2 jam aing geus tanggeutlah kopinya. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Muhammad. Taya pelenting boning angin korepat boning kilat nuju cempling tengah wengi angin nebak kana tatangkalan pating hariuk suan tena disarengan ku sora-sora nu lainna parandenek itu dongkap suara nu ngagelegar tinu poek mongkleng butarajin araraya sadaya nangka nuju nararangka wanadu di dari sadaya nangka. Ya kaulah datang di daerah Tumariti sebelah gunung rek neangan mang saya kaulah sabab kaulah marasep ka manusia anu balik ngaji pangeulana rugi dulu kaulang ku kaulah rek dicokotan lamun aya jelema balik ngaji pangeulana rek dicokot euy kitu rek diganong ku kaulah dewan bari lempang rek ka gunung kieu tak gendong ke mana-mana tak gendong da ceuk buta eta mah ku buta rek dicokotan saha nu balik pangeulana dicomot dipegat ku buta saradian buta ya kaulah dadang ka dia kaulah mah walila geus nginum kopi balik deui kaulah mah bari mios sadayana geus balik deui dua tagatot gaca baliknya euy terus buta bieu balik tinggal uingeun awas ya banyak hiji tah jangan dalilan urangnya ayana muludan teh atuh urang teh kudu leuwih pisan keur urang mah sabab kanikmatan sote alal mukminin keur jelema anu mukmin kanikmatan nu gede teh keur jelema anu mukmin anu nyaho kana kanikmatan eta tah hiji tah terus tugas urang dina bulan mulud naon urang milari dina kitab Kanzun Najah karangan Syekh Abdul Hamid Ali Qudsi wa'lam wa kalimatul i'lam la tusta'malu illa li syiddatil itina ima ba'dahu wa'lam annahu yutlabu fi hada syahri kasratus sholati wassalam ala nabiyil mustafa. Jadi tugas mamah ece eteh akang dina bulan mulud teh lobakeun maca sholawat naon cenah sholawat bapak sholawat pamuda ibu sama lalaki kabeh ayeuna malanana sok atuh mamah teh belah tutur loba tuh awewe tuh ibu neng apa muda
nu icalan sok sarolawat kira sok bari jualan teh sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad tuh mohon pan persina rupa-rupa mangga lagamna rupa-rupa aya lagam keur sedih aya lagam keur bunga nya tuh aya lagam keur setengah eling setengah henteu heeh aya di lagam teu eling-eling gini heeh nyajangnya heeh aya lagam eta teh lagam naon teh jang lagam anu jawara teh kuda lumping hah oh jaka tingkir tah bener ieu penggemar sholawat teh euy duh alhamdulillah nya teh asing asup surga heeh ngan ulah ayeuna tu jamannya abdi ka surga ayeuna nya jaka ting heeh sholatullah salamullah gitu apa jaka tingkir sok atuh mamah lagaan manu bieu tanu bieu segera sok tawa ka dimusikan jang urang dengekeun heula we nya tangke mun ceuk wing 1 2 3 4 1 2 3 mulai ceuk wing nya teu kakalahnya sia ayeuna mah tong wakat cenah gitu pokona lah jeung akang mah pedigun periwe we jang cicingnya heeh gitu well are you ready mama tanya naon cenah ready cenah teh mah bahasa gaul mah mun well gitu tamun jeung salaki teh teh well mama well gitu sese teuing nya sok ka mana lah nyang hareup aing mah sok sadayana lagam Joko Tingkir sok lain well atuh sholawat sok sholatullah salam sholatullah ala yasin billah 1 2 3 tung 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 dong siap mulai ya sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min gumma bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah salatullah ala toha salatullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah cobi pandanganna di luhur sadayana sok angkatkeun pandanganna sok keun wae bau kelek ge nya urang nandakeun atuh menyari ku artis coba tangan di atas abeh kada dieu oh belaan labuh da jeung cokor-cokorna diangkatkeun ieu mah Kangjeng Rasul sok angkatkeun urang jadi saksi komo ayeuna tuh tingalikeun langit ningali urang angin menghembuskan ka urang kabeh jadi saksi ka halimun ieu nu tiris ayeuna jadi saksi sok angkatkeun nya sholatullah gitukeun nya gerakkeun tanganna nya siap tuh jang mulai jang tuh 2 3 sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah alhamdulillah cocok kita cek versi ulama al-imam disebutkan di kitab Kanzun Najah Syekh Abdul Hamid Ali Qudsi perbanyaklah baca sholawat insya Allah
Nah ini lagi ada versi dari Kang Haji Roma Irama Bidang Dutihi Rawahu Soneta. Insyaallah ini Roma akan menyanyikan sebuah lagu yang memotivasi untuk kita banyak-banyaknya sholawat. Siap dengarkan siap? Siap dengarkan siap? Minum kopi dulu karena Rika tadi sudah memberikan teh kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Muhammad. Sebrayat. Wah di mah kayak aku cicing ya. Jadi sorana pindahkan belah dia tah Kang Roma mah cokel saat itu. Belah dia Rika. Berarti nggak aya dua elemen suara di dia. Sok tinggal. Kurang jajal heula saeutik. Berarti di Roma heula Karika. Pan ngetok panto rek ampi. Kasaha ke Karika. Karika. Assalamualaikum. Cicing menyaya suara Rika gitu. Eta mah Rika Jamrong atuh. Assalamualaikum. Kakarak di jero Rika mukakeun panto. Di pedol. Nyapan wababuhu cek santri mah. Wababuhu teh ari babun teh panto. Nya wababuhu min kayuin albasyatin bahwa kayuun jengjingun. Wa idza halodoun logorun wa ida nijihun sergun wa syara'uhu ida dibedol kurika pahuwa raketun. Dibedol kurika. Langsung Roma kapan kana punukna langsung dek dicium Romana gitu. Waalaikumsalam Roma. Rika, Ya Roma. ini Kakang mau berpesan terhadap Rika. Ya Roma silahkan. Pesan apa? Mau pesan cilok? Dengekeun atuh sia teh aing ngomong Rika. Si mangagok-ngagok aing. Ini Roma pembaca hadis dari sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita hidup ingin tenang, kalau kita hidup ingin senang, kalau kita hidup ingin bahagia, maka perbanyaklah sholawat Rika. Setiap napasmu, hembus napasmu Rika. Jangan lupa kau sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sudah selama ini mengelus-ngelus godek selalu baca sholawat Rika. Kau digelus-gelus janggut ini selalu baca sholawat Rika. Makanya ketika adak dengan kamu rasanya merang Rika. Tinggal ya tuh aroma ayam mirip-mirip ayam mirip-mirip. Nah berarti siap nges ayam mirip urang kieukeun cek aroma kade ieu versi nu bieu oge sami nya di mana hirup jelema yang bahagia, di mana hirup jelema yang senang. Lobakeun baca sholat, lobakeun baca sholawat, sok bacakeun sholawat. Siap siap mama siap 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 sok dialikeun. Ye kode lamun kaluhur berarti hu nyapan Kang Roma mah kitu. Hu ha ha siap nya berarti lamun kaluhur dua kali gitu hu nya mun kahanak siap kodean heula geus kompak. Nah cenah meujeung kikieuan aing mah ieu teh supaya kacatet we cek malaikat teh ari maneh naon hu ha cek urang teh pan eta teh malaikat aing teh keur maca sholawat sia teh. Oh cek malaikat teh nah kitu nya mah caropan ngahudangkeun anu teh eling. Nah aja nu sareng keban kahudangkeun hudang. Oh jadi maca sholawat siap. Tuh. Cek kuring kaluhur biasa kahanap. Tes. Kalau hidup ingin berkah. Can kompak euy. Katinggalan ibu-ibu. Siap atuh ieu kaluhur. Satahu gitu. Sekali deui.
Kalau hidup ingin berkah, berbanyaklah solawat. Kalau hidup ingin tenang, berbanyaklah solawat. Kehola kalau hurhuh kahanapa lobakeun solawat insya Allah. Geus meujeuhna ayeuna. Di kampung Tumbaritis kumargitos kajalankeun segala rupina. Rupina ieu mah aya terakhir papagah sabab akhlak can katarima. Nu terakhir wayahna ieu akhlak Kangjeng Nabi kudu diterapkeun di segenap hiji pamuda murangkali sepuh anom salaki ka bojo ka salaki siap lalaki tong loba poho kade tugasna ka awewe sabab lalaki ma arijalu qawwamuna ala nisa mata kade kedah dipegang contoh ti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalaki kade kudu galaledekan. Astagfirullah, naon gagah sakali deui lalaki kudu gede ka kanyaah jeung gede kanyo ti sagala lain kabayang mun gede kitu gede mah kitu kanyaah kade terapkeun ka bojo insya Allah. Nah kunaon mah jeung kudu gede kanyaah pan lalaki mah ka pamajikan teh kudu loba nyontoan ya teh nyolok di sagala kacau ieu kade yeuh keur mamah tugasna yeuh ayeuna nya. Mamah tugasna cepeng 3 ulah poho sabab mamah mah aya nu lengoh, aya nu geus boga budak, aya nu geus kolot. Siap catat ku mamah memeh uih akhlak terapkeun kanu janten caroge. Siap sing aji sabda pangrungu nu jadi bojo mah aji sabda rungu. Naon aji sabda pangrungu teh sing kenal kana bahasa caroge, nu mana ngajak ulin, nu mana nganitah ibadah, nu mana ngajak ka kamar. Ceuk salaki mun dehem sakali kudu langsung diperhatikeun. Sia kacai buru-buru kumah. Kapan aji sabda pangrungu dehem 2 kali geus meunang moles, 3 kali geus siap-siap dina mata kade catat ku ibu. Tugas ibu ulah pacorok jeung salaki. Hiji mamah mah ibu-ibu mah hiji tugasna kudu diwed, 2 ngurus bud, kakilu ngadangukeun salaki sia teh ngajeng wa ka ngadangkak sagala eta kabayang coba mun datang salaki dangkak amit-amit cuk salaki teh aya bakakak hideung hade hiji ibu mah kudu diwed, 2 ngurus bud, katiluna ngadangukeun salaki. Di mana salakina geus nyontoan ka ibu makana lamun ibu salakina hese ngaji ku ibu teh buru-buru widian salakina cana nyantri jeung nyanung deui kumaha teh cana nyantri ka ditu nya. Di mana salakina geus nyantri pan meunang ilmu siap-siap ibu di imah teh kudu ngelmu. Ampun ngan hakaneun dipikirkeun teh amit-amit geus aku sabab geus loba hakaneun engke jadi hayang dabrang dahar. Hadirin rahimakumullah, ieu ti Kang Cepotnya sadayana hapunten anu kasuhun hampura anu katedak sok sanajan saseureun sabeuneureun anu tadi kade urang mah ulah euleun muludan sabab aya sisiandiran urang mah padudan udud padudan dikenyot bari ditahan muludan hayu muludan sangkan ke kasapaatan buah kopi daun awi aruratan ulah poho ka Kangjeng Nabi engke bakal nyapaatan sholatullah salam ala toha rasulillah sholatullah ala yasin habibillah barakopo buah kopi daun awi aruratan ulah poho
Kasim abdi lumayan ubar nunutan. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah sin habibillah. Buah koko buah kopi buah nangka di sepanan panitia tong poho Kasim abdi wing balik ke bahanan. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ma'assalama wa fi amadillah khutma sofa wa da makadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.